Kobong anu paling sakral di mana, Be? Upami telepat mah upami di kobong disakralkeun ku para alumni mah ya saya ieu kobong opat di kampung Kobong iya. Daerah mistis yang tidak orang tahu ini kobong opat gitu. Bahkan apinya itu di antara nanti kasumpingan orang Jamin tersepuh gitu. Di mana? Gitu deh. Apa gitu. Wah, asal pos anu ningali gitu Pak gitu kan. Tahunan akan santayan lah itu kan pasaran Bogorisan cuma santia bahkan akang santayan akang di kobong opat. Pengersa Akang Santayan di studio. Keyakinan dulu teh ini modal keyakinan di nomor kedua eta wasilah abdi tok bersih. Ini kalau baju baheula tong dicanting bajunya gontok-gontokan sampai jeung mah tuh intin mah tong sok loba dengan nikmati jeung jalan ketika ayeuna batu bencana yang lain-lain gak usah ditanggapi. Gak usah ditanggapi. Ngaji we urang mah. Urus teh kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama kita di Rim Squad. Ya, kita alhamdulillah kedatangan orang tamu spesial, Pangersa Abe Sungapan. Abe Sungapan salah sahiji alumni anu memang berpengaruh gitu. Anu berpengaruh oge anjeunna terang seluk-beluk kumaha Nurul Iman gitu asalna. Gitu nya. sehat Abe, sehat. Keluarga kumaha Be? Sehat damang. Istri sehat. Alhamdulillah. Jadi ayeuna teh rek naon, Dok? Menyikapi gitunya barudak anu sok karomen gitunya Nurul Iman teh kumaha. Asal nanti apakah ujug-ujug gede gitu ta. Berhubung di dia teh meureun geus eueuh kokolot teh. Nya nu aya ge deukeut gitu. Alhamdulillah ya nanti aya abeh gitu ta. Jadi bisa mungkin diberitahu gitu Nurul Iman teh apakah timimiti jatuh bangun nepikeun ka bangun lagi jatuh lagi bangun lagi mungkin aya behnya timimiti perihna nepikeun ka etana awal perjalanan Abeh menuju asup ka Nurul Iman tahun sabaraha Upami tilepat mah berdiri na Nurul Iman teh tahun 85 berdiri teh tahun 85 tapi lebet ka dieu teh kobong ieu teh entos aya gitu. Nah, kobong ieu na mesa tahun ka dieu gitu nya ngalih ka Nurul Iman da ari abdi teh da ka kampung mah di kebon kaung mah santen teh Cireuneu di kebon kaung Cireuneu. Nah, di antara teh di dieu teh tos aya saritian upami telepat barangnya 7 urang. Da upami ku abdi ditatari di sadayana gitu waktosna gitu gitu aya mah urang cara simpelna we poin penting pokoknya mah santri pertama 7 orang di Nurul Iman teh kenal teh Abe kenal alhamdulillah salah sahijina teh sampai ayeuna gitu Mang Api di Bagode alhamdulillah gitu aranjeuna gitu nya Mbak Akung di antara nanti alhamdulillah gitu aya kamajunan gitu malahan gitu barang patah itu yang mana bener. Abe kapungkur na janten bungsu kumaha di dia waktu sarita teh abdi di teh pangalitna tukang masak Tina Yuswa saparaha teh Abe kira-kira Yuswa teh kapungkur abdi Yuswa 15 tahun atau 17 tahunan lah. Upami ayeuna Yuswa teh hampir kana 37 upami etang-etang ku abdi mah nya paminten abdi kantos ngacleng heula gitu kantos ngali heula gitu lah waktos abdi waktos harita teh ngali teh ku sabab abdi ngarencangan putra pun guru gitu nya saha teh Mang Latif ya dina waktu sarita teh di teh santri teh daya pisan waktu sarita teh namun aya duaan lah gitu mang upami telepat mah Mang Usepnya maafan Mang Usep waktu sarita teh Mang Alo mun sarita teh halo juragan puyuh jadi lah kita beli tengah gitu ka Cigunung pas sarita
Ya bulan gua minta lepatna di gunung ge berenang kengeng gitu naik karena 2 tahun mah. Bagian naon abeh di ditu? Di Cigunung alhamdulillah gitu abdi mah. Masak di wae. Sanes. Naon. Sanes di waktu abdi di Cigunung mah abdi tukang nganir cai. Nganir cai alhamdulillah ayeuna di Sungapan meureunnya henteu. Nganir cainya alhamdulillah cai babak tos kapun guru mah nya. Oh, eta ada soal namanya abeh. Dina waktu sarita teh di ditu teh abdi teh iklan we ditu teh tuh tentang pondok pesantren Nurul Iman. Gitu nya alhamdulillah waktu sarita abdi iklan di Cigunung malah aya sakali di ditu ngiringan ke pasaran ka dieu gitu kan waktu sarita teh gitu teh nya. Dina waktu sarita teh abdi teh tos 2 tahun di ditu kunaon manah teh yang eueuh di ka Nurul Iman. Eueuh di ditu teh tuh di Cigunung teh ka Nurul Iman gitu. Iring ngawas di lah gitu di Nurul Iman aja kang geus syukur aja dongkap di tina ka dieu. Dugika eta teh dugika. Aduh ka kamari Nikah. we. Pas abe ti Cigunung uih deui ka dieu teh santri di dieu tos aya Waktu sarita mah aya ngan anu pasaran ngumpul waktu sarita Berarti anu begitu. Waktu, Nu mukim mah teu aya. Anu mukim mah upami telepat mah mang uki na hungkul. Sorangan. Sorangan. Jol abeh ngiringan lah pasaran di dieu di pemut-pemut kita ku abdi heueuh di dieu deui we wawantos abdi teh kita di gunung tahu. Tidak amat kita yang dicaringin deui we jadi kitu nya wawantos abdi nya di jinan gitu. Sabab kita di Nurul Iman bisa abdi teh berenang di Nurul Iman deui we tahu abdi luar jeung mau uki nya berenang di nanti aya nu ngarencangan kita manggorek nya ngarencangan di kieu teh. Dina waktu Kameramen, panginten kameramen. Nya serba ngali kali kosong dah waktu itu mau kieu nya kuliah Selah, dan kesibukan kuliah kayak itu ka dieu mah mau kieu tempat heula di ditu nya di Marajame. Akhirnya jadi pertanyaan sempak terjang, lain bahasa nanti gimana? sempak terjang Sempak terjang Nurul cangcut Iman. ngapung Kang Nurul cangcut Iman. ngapung Allah santri nepi ka loba. rintangan aya Rintangan rintangan anu paling gitu. mungkin hari rintangan mah pasti aya wae setiap pondok pesantren oge ngan anu paling berkesan dina manah abeh melewati rintangan naon tadi Nurul Iman. Hari dina perkawis rintangan mah memang aya wae gitu Pasti nuhun. karena abdi mah diambil menyikapina lah gitu terlalu mendalami lah gitu biasa-biasa aja gitu kan terus sampai ke air wow lah gitu dalam menyikapi suatu masalah itu kan. Nah, dina waktu sarita teh abdi teh ngomong doang di santri teh nya kumaha lah gitu kieu dika sampikeun waktu pasaran aya deui gitu dika alhamdulillah gitu kan dika sampikeun jadi kieu dika sampikeun teh alhamdulillah kumaha teh ayeuna kieu teh nya bodas teh dika sampikeun ayeuna pasaran nya teh ngumpul ke pasaran ini dika sampikeun beresah dari Nah, itu teh. lain dina perkawis rintangan mah ari abdi mah timiti kobong ieu ge tos seueur kitu nya pait peurah ku abdi Ingat Paling paling inget gitu kabeh anu sampai sekarang. naon dari berasa rintangan nama kita sampaikan abdi ke ayeuna apa ke cicing dari payunan kobong kita sampaikan ayeuna ada seorang yang sampai meludahi ada kita sampaikan ayeuna ada seorang yang sampai meludahi ada karena ayam ini pernah diambilkan pusing gitu.
waktu harita abdi Iya, keur ngelek calon wali ayeuna kutub teh ya. keur ngelek ayeuna naon teh awi lah keur itu diuhangan keur waktu harita ngabangun majelis itu banyak Mohon di dua tingkat kan mohon. jika sampaikan ada seseorang yang bilang kunaon da teh cerita-cerita kok ya kan abdi kan terang dah cuma keur mangguanya dika sampaikan berbicara tentang anu nah hari terang tuh jadi kena ya kena Iya, iya iya. sampaikan apa pahit nama pengalaman ku abdi Eta anu paling kaingat-ingat ke abdi ka ayeuna teh. Oke, tapi seueur nu naroskeun pan memang katelah di Nurul Iman mah pasarannya. Pasarana kitabna eta kitunya samsia sareng nujuman gitu nu dipokokeun sareng Alfiah. Apakah memang ti kapungkur kitab eta nu dipokokeun apa kumaha? ari nu sakaterangku abdi mah nu kealamanku abdi memang gitunya ari Mas Ali perkawis pasaran mah yuman sareng Cangkiama tos janten pokok kan ari dia masalah penamih mah panamih-panamihna tergantung request di anu ngiringan pasaran itu bahkan kapun sempat gitunya waktu setahun sabaraha waktu harita teh tahunan akang cantayan lah itu kan pasaran Bukhari sareng Juman sareng Tangkiah waktu harita teh gitu bahkan akang cantayan akang di Kobong Opat Kampung Bogor gitu kantor Pangursa Akang Sandayan di ngiringan studio. pasaran mun kantor saha teh anjeun teh kantor ngiringan lah di Liman di antara teh di Kobong Opat lah di Kobong anu paling sakral di mana, Be? upami telepat mah upami di Kobong disakralkeun ku para alumni mah ya eta ya ieu Kobong Opat di Kampung Kobong Kobong iya. Ieu lah kobong opat. Tah, ieu lah kobong opat. Ustaz Asep, Ustaz Asma, Ustaz Ismail gitu. Oh, di dieu teh. Bahkan anjeunna teh upami mah uang mainna nyamun alhamdulillah tos janten ahli hikmah. Bahkan anjeunna mah di dieu upami Allah teh di dieu. Itu di pelabuhan teh nya, mengong teh nya. Di dieu yang main kali itu. Dinten sejarahna Kobong ieu teh. Wah ya, ada sejarah mistis yang tidak Di mana teh? orang tahu. Ini Kobong Opat gitu. Bahkan abdi nyarila gitu ya. Kumaha tah misnisna teh tah? Tos lah itu di antara teh kasumpingan orang Jamin tersepuh gitu. Tersepuh lah gitu. Di mana? Nah, di dieu teh lengkap abdi keruan asal pas anu ningali gitu ka abdi teh padahal kenaon lah nya. Sanes mimpi. Sanes mimpi deh mah fakta dan realita yang membuktikan gitu. Dan memang orang-orang alumni bahkan memitos tentang Kobong Opat itu dari dulu gitu kan. Ada mistis yang orang lain nggak tahu lah gitu kan. Jual alumni itu apa gila gitu. Iya, Kobong Opat gitu. Sohor teh. Kan pastinya pasti bahkan pernah di nakasi aing memang benar. Gara-gara macan Jadi mani sempat sampai Gurung Tikar lah gitu. Kobong Opat teh. Sempat Gurung Tikar pesantren 05 teh santri itu cuma 2 orang, 3 orang. Bahkan Fakta ya. kalau pengen tahu dari saya sendiri saya mau nggak membuktikan, lihat tanyain aja sama Mang Bolek. Kalau Mang Bolek kan sebagai teman saya dari dulu gitu kan. iya. Dari dulu kan Best friend itu, best yes. friend. Together. Yang nemani. Together. Gimana Ya. ketika aku nggak masak juga dia suka bawa nasi buat aku. Pengertian. Sangat bernaon atuh. Bernostalgia. Bahkan Surprise motherfucker. Berkontribusi. memang gitu. Emang Bersandiwara. sanes bersandiwara gitunya pelbahan. Lain sih sama Bernaon atau bernaon? Jadi bernostalgia lah. Bernostalgia. Nostalgia mah. Salah. Nostalgia mah tuh Pal. Kumaha ya teh? Yang tahu Nurul Iman sebenarnya Mang Bolek juga lebih tahu, lebih tahu. Jadi Soalnya kan, kameramen dia lebih tahu. soalnya kan dia kan yang selalu nemenin Abah gitu. Abah. Kan sempat orang pengen bertahu, yang pengen lebih kuat lagi ya ketika nanyain pada teman. Oh, iya, udah. Kalau pengen lebih kuat lagi gitu. Tahu kiranya Be. Sudah. Jadi Sempat itu seperti itu sampai santri ke ayah, itu abdi ngalaman. sampai di Nurul Iman teh sempat seperti itu. Sempet. Anu pernah ngobrol gitu, Nok. Kitab
gunu abeh nawan Nah, loba di dia loba. Jadi eta teh memang jadi kumanya jadi kabarudak teh jadi penarik oge kita nepikeun ka nama abeh teh wah gitu. Karesep abeh teh kitab teh naon teh? min hajud dawin Hiji memang kapungkur eta kitab-kitab eta teh diaos di dieu teh. Tempat di awas. Hiji kitab Min Hayyu dan Munado. terus Ikna. Mubin Labib, Asbah Wanadoi. Asbah Bahkan Asbah Wanadoi mah itu permintaan Dari Mang Opal ya. apa? Sama Mang Arfan. Di waktu hajatan itu cuma berapa orang? Paling sedikit duaan. Dia itu request. teh lu opat Ah, min hajud dawin di antara teh gitu kan. menjadi request mah ti kapungkur ge memang di dieu teh aya gitu nya. Jika punggul ge samemeh ayeuna terjadi pasaran ge seueur anu ngaos nyuhunkeun request permintaan mah seueur tanyakeun aja mas Mamang Golek gitu kan. Gitu. Anu request kitab-kitab nu lain mah nah emang ari masalah kitab Sulamun Awarok, Juhar Maknun, Alfiyah, Sulamun Iren, terus dari Latoi Pulisaro, terus dari Sulamun Awal itu mah udah jadi pedoman lah di dunia iman. Setiap tahun pasti itu. pasti itu kan? ada Pasti itu. Jadi nu dipokokeun di dieu teh nu dipokokeun we kitab nu diaos nu dipokokeun teh naon? Ya mungkin diantarana Samsiah. Samsiah, Sulamun Awarok, Kudu Juman, Waladiyah. Juhar Maknun, Waladiyah lah. Eta mah dipokokeun. Diantaranya seperti kitab tauhid, kitab fiqh itu cuman penambah doang gitu kan, penambah. Kalau diibaratkan seperti pemanis untuk melengkapi lah gitu, melengkapi kitab. Ieu mah Nurul Iman teh basicna memang basic alatnya. Basic alat dari dulu. Matang-matang. dulu pernah gini be ada hiji move on dari abe gimana itu be Ijazah di mana, Be? Jadi eta teh hiji move on teh memang ayeuna memang keur viral kitu nya bahasa loba pujangga anu terbelenggu ku cinta Ya, gitu. Itu bisa melupakan kenang-kenanganna bisa dibagi ku abeh kitu tah eta memang nges bukti gitu hiji move on teh memang nges bukti nya beh. Iya, Tah, jadi pencetus pertama hiji move on teh memang cenah abeh. iya. Dewek saksi na dewek. Nah, sejarahna kumaha eta menang aya hiji move on gitu. Keur di Cigunung. Wasilah nanti keur di Cigunung. Bahkan sorangan sampai menangisi seorang perempuan. I still love you. Ya abeh teh sempat menangisi perempuan yang selayaknya tidak abeh tangisi. Iya, tapi Abeh menangisi eta ada sebuah alasan yang lebih kuat. Oh jadi abeh teh sempat menangis ku wanita teh. Sempat menangis. Oh. Datang ke imahna jeung kolot terkadang di itu sambutan manis tapi dengan berujung dengan kepahitan gitu kan gitu waktu harita sampai ada timbullah hiji move on itu sejarahnya panjang sebenarnya gitu nya dina waktu harita teh abdi teh curhat sareng putra ama ya sampai abdi teh dijajahkeun hiji move on dijajahkeun. Jadi memang bersanad teh. Ya bersanad. Gitu. Jadi pengen melupakan mah harus kudu salto we gitu kan. Kira-kira buka luar. Memang kita supaya membuktikan gitu. Jadi pokok Kayak piatna teh gitu. Jadi sirah teh meureun dikahanapkeun suku kaluhur. Suku kaluhur. Jadi diibaratkeun tah dia teh kurang tah terus dia teh hampir memang dalam perjuangan cinta itu si Abeh mah istilahnya teh jatuh bangun lah gitu. Jatuh bangun lagi. Jadi teu sampeikeun ayeuna move on kana hiji awet teh lebih kadinya begitu kan. Ya BG sempat ngerasakeun dihianati.
tapi mengkhianati itu ada alasan yang lebih kuat. Alasan sabab urang terlalu banyak berkorban ayeuna naon geus ayeuna nepungan hiji eta we teh geus jeung pihak kedua sambutan manis gitu, sambutan itu manis tapi berujung dengan kepahitan di situ timbullah hiji kupon gitu kan. Jadi asbabun nujul tina hiji move on teh Abe teh sempat tersakiti gitu. Abe teh sempat tersakiti menangisi seorang wanita yang tidak selayaknya aku tangisi, tapi aya alasan. Alasanna hiji urang nomor kedua mengorbankan waktunya, nomor kedua ngorbankan ayeuna ke kolot pribadi sorangan gitu, kolot pribadi sorangan untuk kaditu teh gitunya ka pihak keluarga awe. Memang sambutan nih tapi berujung dengan kepahitan. Nah, di situ timbul hiji mukon. Saperih kumaha tah dina waktu harita teh nepikeun ka Abeh ngulik hiji mukon teh. Memang perih banget apa kumaha Abeh sempat, apakah Abeh teh sempat gelo heula? Ku Abeh henteu ari sempat ka gelongannya. juga lupa piring ceri Henteu. Kan memang terbayang-bayangnya Melihat kan suatu hal yang jadi wajar. eta teh kesal apa kumaha Beh? ya mungkin kesal lah. Kesal merenya baheula teh. Tapi kalau seandainya ayeuna berhubungan di belakang layar nggak ada unsur perjanjian, saya nggak bakalan move on, nggak bakalan galau. Abe menjalani hubungan dengan wanita itu seberapa bulan atau seberapa tahun? Nggak lama sih, cuma 3 bulan doang. Cuma 3 bulan kalau nggak salah. Perjalanan. Tapi ayeuna dapat yang Bahkan kalau nggak salah toko ada yang jadi saksi bisu sampai sekarang. Tapi kalau nggak salah kan waktunya kan itu kan mondoknya di mondok teh di Citamiang, kalau nggak salah di Citamiang kan ada libur, jadi suka pasar tah ketemuan teh di toko kitab ketemuan teh antara dua insan teh yang ketemuan anu lain jodoh teh. lain jodoh gitu ya. Nomor keduanya tukang bakso teh gitu ka beli cari hotel ke sampai kita beli sapukeun gitu abi pura-pura itu disapukeun padahal nyapukeun abi kita sampai abi teh ieu gitu nya ngalih jadinya padahal masih terlihat masih terngiang-ngiang masih ayeuna membekas di hati gitu di hatiku gitu. Nah, itu perjalanan sebuah cinta abi. tapi ayeuna mah udah gunung gunung ayeuna mah Tersayang. Hasil tina gunung teh hiji modal keyakinan, nomor kedua eta wasilah abdi sok resep bebersih. ini Jadi eta Be balik carita memang carita manis tentang Abeh anu bikin barudak di dia teh iri gitunya lah, iri kutu bisa nurutan Abeh teh sok bebersih cenah, sok bebersih kobong, sok bebersih masih gitu aya tujuan gitu, apakah yang ditinggali ku masyarakat apa hayang kumaha apa sebatas eta teh jiwa Abeh mah memang kieu gitu apa Aya Dabdi mah rek aya batu taruhkeun ka manggoreng gitu nya ari dina perkawis dina bebersih mah lah urang cek babahasa nganeukeun tina menang ngaji di manaeun atuh nganeukeun tina ibadah menang di manaeun atuh geuting kapan ku jalan saperti kieu atuh urang mah sebab banyak jalan menuju Roma banyak jalan menuju Roma gitu dina ieu nama gak itu geus emutan ayeuna niatan anu teu aya ampun para teuing lah disampikeun ayeuna udah kalebah dinya mah gitu jangan habis sok bebersih geuning mah ieu di mana gitu. Tabenya turun tos kadongkapan kedenya panginten Abeh teh ayeuna teh sibuk teh tiasa lami-lami kitu nya padahal sono keneh kitu ka Abeh teh. Tapi bebeb tos iya bebeb tersayang tos nelponan gitu kan. ada Mang Bolo iya legend aya Mang Bolokin ayeuna season kedua aya Mang Bolo jadi sapatah dua patah kata tapi nya terutama kok kanggo santri akhir zaman khususnya kanggo Mukimin Nurul Iman
Abdi lah pesan-pesan Abdi lah. Ada pesan-pesan abdi. Naik generasi. Ada ku abdi sok minang dicontohan ku abdi pribadi. Naon soalna abdi mah hoyong aya nikah sampaikan generasi nu bakal datang cinta terhadap lingkungan, cinta terhadap ayeuna kobong eudak usaha deui atuh kobong teh teu dimulai ku urang mah. Gitu. Maaf ya dina palbah dieu gitu kan. Sabenerna mah masyarakat Caringin Pojok mah balalageun sabenerna ngan tergantung urang pribadina. Dina masalah ngajalankeunna. Kan ai urang mah sebagai tamu lah nya di Nu Iman di Caringin Pojok sebagai tamu sebenarnya mah balalageun. Sebenarnya upami dibandingkeun jeung generasi kapungkur maaf punten-punten ya. Sanes ayeuna memojokkan santri-santri yang sekarang bukan. Soalnya upami dibandingkeun ku abdi baju baheula jeung baju ayeuna moal sarua. Moal sarua pasti beda corak, pasti beda merek. Modelna tipena pasti beda lah gitu kan ya. Tong disarua. Bahkan ada sebuah alumni bahkan santri ayeuna kieu heula dina palebah dieu baju baheula tong disarua baju lain. Teh budak baheula ge nganggo pangeran ning Firaun. Baheula ya baheula. Alhamdulillah ayeuna Nurul Iman masih berdiri nikah sampaikan ayeuna nikah sampaikan saking perkembangan pesat lah walaupun bersifat salafi. Cuman ayeuna masalah ayeuna loba itu jeung mah gontok-gontokan sampai jeung mah intin mah tong sok loba dengan nikmati jeung jalan ketika ayeuna batur berbicara tentang yang lain-lain gak usah ditanggapi. Gak usah ngaji we urang mah. Urus ya kita. Siap, terima kasih. Jadi ketika terlalu banyak ditanggapi mungkin kena rek nanti timbul permasalahan yang kita tidak inginkan gitu kan. Ku abdi di Bandungan, oh gini seperti ieu, oh gini seperti da ku abdi naon soalna geus ka kealaman ku karasku kealaman ku diri pribadi, oh gini resepna saperti temuluk-muluk sabenerna. Lu berarti urang mah ketika datang urang alus, urang balik kudu alus. Ulah kacaritakeun ayeuna goreng. Misalkan abdi mah sampe abdi arek mukim, abdi seueur ayeuna nikah sampaikan berbuat anu untuk kepentingan masyarakat Caringin Pojok. Mantap. Abdi rek hijrah di alam lelengohan ke alam ayeuna. Naon? Di alam lelengohan ke alam berkeluarga. Abdi sampai Islam bukan mengemis tapi minta maaf teh hampir tiap kanto di Caringin Pojok teh. Jadi memang turutanan kayaknya ke alumni selanjutnya. Bisi aya nu kaganggu, bisi aya nu kanyerikeun hate kurang. Ya urang minta hampura nikah sampaikeun aya nu itu hutang ka hutang atau sering saya beres segala. Satu kata untuk Nurul Iman terakhir. Is the best. Is the best. Nuhun abehnya. Terima kasih waktosna tos nyempetkeun gitu kan Nurul Iman. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.